Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tambah kos gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah, lamun pamajikan tita sholat teu daek bae kawin deui beres. Geus sama kos kitu mah. Atuh eta nobatkeun orang juga dan orang lain, puguh sorangan ge hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalaunan titahna ancam kurang. Neng kakak geus sabaraha kali kita sholat bae ka neng, tapi neng teu daek bae. Awas kakak lamun neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek sholat. Ayo kumaha? Lamun neng teu daek sholat bae kakak deuk neangan deui bae nu daekeun sholat. Sakitu bae tah mah. Nyandung burung geus kana da. Nyaho teuing teh mah ngaranna naon da kos kitu. Neangan nu daekeun salat, sugan bae rada daekeun salatnya. Hese nobatkeun pamajikan. Sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Cak Kangjeng Nabi. Bengkok bae awewe mah, lamun ku urang dilempengkeun sakaligus potong. Lamun diantep bae ku urang bengkok bae. Awewe teh. Nasihatan kurang sekaligus aju bae tolak bae kula maka geus tolak bae kula maka beta ngaranna peupeuh tuh kos kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae awe tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awe mah teu bisa dinasihatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasihatan ku salaki asa ngalojokeun ceuk eta lu hatak kudu dibawa ke pengajian tek di dasatan ku salaki coba ge di bagahan amil bae amil yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawi mi'atu amilin waduan sira maduge sadun pirang-pirang amil lamun mawi ku 100 amil artina naon Kak artina sanyana amil dina ilmu teh 100 loba amat meureunan ka batur mah teu sakieu cak cenah teh ya. Ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing. Ngaji si kitu. Ieu bebeja ka anak bapak sia magahan aing. Kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat. Nya ka batur mah meureun nya 50 nya 20. Teu beres. Pokona magahan pamajikan moal beres bae geus. Ya, kudu dikabaturkeun bae. Lah kabatur sia ngajina. Lah kaing. Pajar ngalojokeun. 100 amil beti dituna heuy. Neh henteu. Hese howe wae tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu? Sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah kanyana sieuna. Sia takut kepada Allah bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah. Lah lain. Kanyana sia-sieuna. Kajawan sia ku aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je, orang nu ngarapakahan, orang nu manginkeun imah, orang nginkeun mobil, manglikeun mobil, kunaon urang sieun kanyana. Je, urang nu ngarapakahan, urang nu ngaimahan, urang nu manglikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya mah urang. Geus jarandong kabeh. Maksudna lamun geus mahi mameujeuna salah nyandung rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda
ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah eta teu boga salaki coba mun aing kos kitu kuduna tuh ye tuh akur bae sia mah amun aya wewe boga anak 3 atau 4 yatim maju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awewe beu mun aing kos kitu meureun aing geus sedih. Geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat. Ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah. Asana tararis dunia ngeunah. Tararis dunia itu ngeunah. Nya boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12. Hajunya nana geus teu usaha susah. Aya nu mikah hayang, wow, ribut. Tetepan karunya, anakna karunya, yatim. Entah kaya teh sok lalaki teh, karunya mah teh budak yatimnya dibere, mana yatim dibere, nyaon ku pamajikanna, yatim. Kamari ngobrol jeung mana yatim. Atuh ku batu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya. Teh hayang aing. Yatim malulu. Can karuhan can naon geus baderdor. Can naon geus wara eta awewe. Bab diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Eta kos kitu teh. Urang mereka nini nya nama geus bae. Lah mereka nini. Eta kan karunya boga incu nya. Aing jauh ge henteu ka incuna. Kajen kuku mage samera nini wae. Cenah teh apa? Harepanna mah ka incuna. Sajauh-jauh coba hayo. Jauhnya sapan. Ti makolot ka incu. Aya teh ngahalangan sedekah nu geus kitu ngaranna. Eta we bengkok bae teh hararese. Carana lalaunan. Lempengkeun sakaligus potong. Gekhak bae di imah tangga teh. Anakan sih terus. Ngan hakna ieu teu kuat pan. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oe. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatu lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah. Lalaunan boro-boro sagede urang, sagede Kangjeng Nabi be. Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah. Khadijah pohara amat. Hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang. Boro-boro dirina hartana, boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang. Kemenang saminggu Khadijah inget ngenang deui ke sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu pan Kangjeng Nabi teh benteng nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teh kebel aja teh kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh di urang mah pentilok men hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah haju men hampura henteu kebel aju ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teh da naon ceuk Kangjeng urang mah pan men hampura tilo naon tilo aju bae tak bae para ranas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan. Neng geus salat encan. Aya kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak. Pan ngeunaheun kadengna kurang. Ngeunaheun kan. Mun kitu mah deuk sia dikira salat teh goblok beureunanan. Geus mulai geus lah. Kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku. Pulangkan saja. Beres.
Nah, coba lah gitu. Misalnya encan Kak, jam seberapa emang ieu? Jam 1. Lila kene ieu teh tenang bae. Geus eta jam 2. Geus neng encan jam 2 sajam deui neng karena neng. Heulah, jana ge nginaheun. Jadi tergantung urangna sebenarnya. Tergantung urangna. Engke ge nyana ngintip ka urang. Asal urang can salat bae, Kang salat Kak. Males nih Kajah leli kebal kene ieu cek jana ge. Tuh, jadi geunaheun kan. Ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana. Jeung syahadat teh lah urang nasihatna. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aing bener teh dengan nasehatan. Bisi nganasehatan batur horeng urang henteu. Bisi kitu doang. Fokus urang ngalarang nonton TV ka anak. Nonton TV bae sia. Urang osok atuh sering-seringkeun ku anak ge. Jana geus kitu amat sih. Abah blon. Lah sia nyebut blon ka aing atuh ka aku lah ulah ai abah terus bae. Teu tah basar wajeun nu kamari teh ya ai kebo mah ngan seukur daunan doang. Ngan goblok teh kebo maling tangkal dangdeur. Boh heuh hus. Wow dipaling yo coba urang cabut. Tinggal jak kebo goblok tolol jak kebo. Aing mah daunna doang ai sia. Saya suka segitu doang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Gitu pamajikan lamun ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun. Neng udang opat. Opat karakterim kan. Kayak sagedeng deui. Geus. Kurang biasa ka masjid. Baik di masjid enggak udangkeun deui kan. Neng geus jam 5 lewat neng. Oh jam lewat. Didalekeun we ka urang. Neng jam 6:30 neng. Geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng. Kirain kan ka hate nyana. Neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh HSD teu kudu salat geus. Giat cenah teh nyeun kopi mah. Giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak. Tuh giat cenah ge udah. Paling ge barang ngerit nyekel gelas mending salat teh bae neng. Ini kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu tuh. Kan geunaheun kana hatena. Atuh ieu mah sapu dikit gak salat sia. Salat, ayo salat. Lain kitu ka awewe mah bow, embe ge lumpat gitu tuh. Jadi carana doang ka awewe mah. Pertanyaan selanjutnya loba amat sih pertanyaan. Saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah. Kan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdal karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya itu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setan meureun ieu. Jamaah pengajian doang teu make ngaran nyana. Jin lah kira-kira. Saya mau bertanya, ieu urusan pertanyaan apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah? Kieu. Salat di masjid atau di mushola dipersilakeun lamun aya izin tinu boga jelema nyieun mushola kemudian diizinkeun mangga beusi rek sarolat di dieu hek meunang urang salat di dinya. Tapi lamun encan aya izin teu meunang kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun. Dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang mushola. Berarti bebas tuh mah sebab lain nu nyana nu Allah. Lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna. Lamun tanah hibah kasaha merekna kasaha kaki Umar kaki Zaid beda. Lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana. Lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan ai wakaf maka Allah ai hibah mah jang ka jelema.
aya jelema nyieun musola tanahna dihibakeun da jang Ki Umar selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah lamun dipersilakeun pemerintah mah kan teu boga tanah negara kan urang negara mah nu urang mana pemerintah mah kan kewenangan ngurus selamanya ngajabat jadi mah teu gablek teu naon mantak jana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun ta kursi ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang tuh ulah aja lain kursinya anak teman nu rakyat eta teh nu kos kitu mantak di demo ku rakyat sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah itu kene gubernur gitu kene presiden emang istana nu saha nu rakyat nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji deui kana oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selamanya ngajabat ge lamun teu di demo beres geus sakitu nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid untuk dibangun musola nah eta tanah nu saha nu sebenarnya tanah nu saha nya nama jadi pemerintah encan sah tah jadi wakafna ongkos di perumahan aya pasok-pasum nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nu saha eta tanahna geus ku teu sah lamun Jumat di lain wakaf ai salat mah sah ai Jumat mah kan teu sah beda salat Jumat jeung salat biasa di tanah hibat mangga di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga tah di pabrik nya nyieun setiap karyawan yang mau salat silakan di situ atur lo sama dipersilakan kunyana lamun aya jelema nyieun mushola ini mah untuk keluarga nu lain salat di dinya doraka tinggal gitu doang. Nah, lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame. Jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe. Nah, eta sah pake Jumat. Nah, lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah. Kuari kumaha lamun pemerintah mempersilahkeun nyieun masjid eta tanahna heula nu saha. Tuh kan? Ieu teh kawakafkeunana teh kumaha? Kan aya wakif, aya mauquf alaihna. Al-waqfu ala masyaratahul waqif tah berarti kudu jelas milik dah milik saha ya pemerintah bantu bogaeun milik saha itu kan gitu nah kumaha lamun model tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah nah masyarakat dipersilakan untuk mengelola kemudian nu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah. Nah, setelah dimiliki ku pemerintah jang kepentingan rakyat. Kuari cak pemerintah ieu mah yu urang babarengan urang jadikeun wakaf. Oh masalah. Urang jadikeun wakaf ieu mah ye tanah mawat tadina nu boga. Nah, ieu diolah, dikelola ku masyarakat. Ijang kepentingan naon? Ya kepentingan masjid, kepentingan kantor, kepentingan dan lain-lain sebagainya. Nah, ieu untuk kepentingan masyarakat, urang jieunkeun masjid jame, jadikeunlah wakaf. Oh masalah. Ka rame-rame masyarakat. Kos kitu ceritana. Nah, jadi ieu mah pertanyaanna, apa perbedaan hukumnya antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Itu jauh beda. Wakaf mah diwakafkeun jang sesuai jeung tujuan wakafna. Wakaf masjid, wakaf musola, wakaf pesantren, wakaf majelis taklim, wakaf tanah teu meunang diganggu, wakaf kuburan teu meunang diganggu gugat sesuai jeung maksud wakifna. Ai tanah hibah teh pemberian dari pemerintah. Nah, lamun diberi pemerintah memberikan tanah, dipersilakan kasaha ieu merekna ieu kakarak wakafkeun. Udah jelas lah itu. Nah, sekian dari saya.